Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, dina dangat ayeuna urang medar di Carpon tina majalah Campaka nomor 27 tahun 1860 genap. Carpon anu baris kapidangkeun judulna Padudan. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak O Katmadiharja Bandung. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Mang Marhadi teh tatangga kuring baheula ududna salawasna padudan wae nya alus cek kuring mah buatan luar negeri teuing merek naon. Poho deui teu pati neges-neges ngan alus wae. Sambunganana disopal ku ali-ali perak herang meni ngagenclang katambah-tambah aritas make sok ngahaja diulas aliskeun kana pipi. Puguh wae meni lecir. Estuning manang hayang pisan boga padudan macam eta teh da meni teu lebar-lebareun ditukeran ku embe badot gede pisan timang jaini bandar bako urang cangkuang. Pikeun Mang Marhadi mah sasat jadi bebelahan. Pikeun Mang Marhadi mah sasat jadi bebelahan nyawana eta teh. Anu kuring nyaho waktu kuring padeukeut jeung manehna ngeunaan carita-caritana kieu geura urang jojoan wae nu ingetna. Hiji mangsa pabuburit Mang Marhadi balik ti sawah nempo cai. Nyimpang heula katampian ngadon mandi. Geus mandi nyimpang deui ka tajugrek salat magrib bada salat terus balik ka imahna. Sanggeus dahar gek diuk ditepas ku siwel dompet jeung paneker manehna reuwas sabab padudan teu karampa dina sakuna tuluy saku kampret hideung nu geus belel teh dirampaan. Euweuh akur. Panasaran dina saku calanana euweuh deui leng ngahulang poho di mana sokna. Atuh meniting koteteh ngadamaran saanak incu kapanggih-panggih basarek salat isya tina bilik tampian nyelap poho tadi basa mandi diselapkeun didinya. Mindeng kajadian kituna teh tampolana kamana padudan padahal eta digegel. Tas dahar isuk-isuk ribut padudan leungit mana horeng ari geus capek neangan. Padudan mah nogelna kowak tihang tadi basarek dahar diselapkeun. Ieu mah bulan puasa bada buka Mang Marhadi ngariung di tengah imah. Padudan teu eureun-eureun di sadako korolakan. Haseupna mani ngelueun kaluhur terus arasup kana liang para barijilan tina liang irung jeung tina cangklongna. Ari jegoh teh manehna batuk celik wae bakon ukur meujeuh naruhai teh murag kana sarung. Atuh kontan sarung beuteuhna keur engke lebaran kohok mani moncor endog. Pamajikanana kutuk gendang handeuleun heug sakintaleun segon dibeulikna oge. Anu matak seuri watir mah basa balik teu kebon Mang Marhadi manggul awi dua leunjeur dibeungkeut. Padudan nyala gerang digegel lantaran kesel mundak dina takta katuhu ayeuna rek malik kanu kenca. Malikna lain dijungjungkeun kaluhur ku dua leungeun ngaliwatan sirah henteu diecagkeun heula deui da kagok. Ieu mah sina muter ka tukang ngaliwatan punduk salahna teh muterkeunana tarik teuing kalepasan. Mangkaning abi sakitu galedena orok kaya teu inget yen keur ngegel padudan ari rek dilesotkeun nyaah bisi ragrag potong. Antukna ditahan terus. Naha atuh ari durug-dug teh awi teu beunang ditahan kabeneran gede angin deui padudan maceleng awi ngagubrag hareupeun malang jalan. Manehna nyuuh kana gawir karasa tina sungutna aya nu bijil haneut barang diusap teh getih. Manehna tungkul ari red teh astagfirullahaladzim huntu sadua-dua ngagaloler. Bo cilaka ieu aing ceuk dina hatena. Cul awi manehna balik sasampoyongan getih baloboran huntu ompong dua belah kenca tapi teu poho najan pohara nyerina oge. Kaduga ngarawel padudan sisi gawir salamet teu potong. Sakitu geus nyilakakeun teh jigana kalah beuki deudeuh malah untung teu potong oge cenah da cacak mun potong mah hese neangan gantina nu kawas eta.
Usu macul sawah Mang Marhadi getol seban poe ulu kotek di sawah ti isuk-isuk nepi kaburit. Padudan tetep satia maturan. Pangpangna ari kereureuh diuk dina galang bari ngalepus sabada nginum cita hejo. Lalabuhna gula kawung diceletrok jeung bubuy sampo. Karasa nikmatna teh leuh sugan mah cenah. Kajeun teuing teu dibaturan ku Nini Sarmin oge asal padudan wae ulah tinggaleun di imah. Dasar geus nepi ka janji meureun padudan diselapkeun dina bengkar dudukuy cetok manehna jongjon nuluykeun hanca. Kalahkeun ku kagejlug-gejlug balas ngaheumbatkeun pacul celik wae murag teu karasaeun. Atuh Sang Hyang Cangklong teh tilem di dinya kasaeuran. Manehna cengkat ngarahuh bari ngareret ka tukang nenjo hanca anggeus sakotak. Paromana marah mai barang dudukuy dilaan manehna ngagebeg satakar kebeg yakin hatena yen padudan teh murag dina kotakan eta tangtu kakubur ngan teu karasa di mana-manana. Laju manehna singkil malikan deui hanca tadi ngorehan ka memetna. Kotakan mani ledug balas di kuar kaer ngan padudan musnah teu kapanggih. Manehna hanjat awakna lungsenah nai paroman mesum terus balik jumarig jeug. Hatena pinuhku kahandeueul. Sataun ti harita nu maracul pelebah dinya aya nu manggihan ali perak taksiran urut sopal padudan kameumeut Mang Marhadi. Tamat ya pamirsa. Sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.